Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alna minan nasihin wa arhamna min ulumil ulami rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man asahu din wa adyanal kuffarati wa talihin wa ala alihi wa ashabihi alladzina kanu bitamassuki syariatihi shalihin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Amin. Kaum muslimin muslimat nu sami dimuliakeun ku Gusti Allah. Satacana simkuring saja sanduk-sanduk nyuhunkeun hapunten dina sabudayaning kaluluputan sinareng kalepatan maklum simkuring jalmi biasa. Dina pembacaan ayat suci Al-Quran kadang-kadang sok balelo panginten, sanes panginten lisan seueuting diangedoraka, kadang-kadang tungtung nataraka bawa, kadang-kadang sok bulak-balik. Aku yakin ya lisan minang dipakai doraka, jadi balelo tatkala dipakai maca ayat-ayat suci, terutama dina video anu tentang wabahna virus corona. Tapi kusim kuring tos nyuhunkeun dina punten secara dina tulisan, dina komentar sareng ayeuna secara lisan langsung ka sadayana mugia salira atanapi sadayana nu nonton ngahapunten sareng sing hampura hapunten ku Gusti Allah. Dina kasempatan ayeuna manawi aya izin Allah, manawi aya pertolongan Allah, teu maksad kokolot begong, teu maksad nyanyahoanan, simkuring diajar mengkaji ngalenyepan wangsit siliwangi ku nganggo ayat Al-Quran sakamampuan jalmi biasa sapatos simkuring. Kauninga ku urang sadayana dina wangsitna Sri Baduga Mahaprabu Siliwangi nguningakeun laju nareangan budak angon nu saungna dibirit leuwih, pantona batu satangtung, dihateupan nu dihateup ku handeulem, ditihangan ku hanjuang. Kirang langkung kitu punten bilih aya redaksina anu kirang pas. Budak angon, saha budak angon di dinya teh? Naha bet disebut budak? Budak angon di dinya numutkeun simkuring aya cek babasaan disebut budak ngora, berarti umurna sakitu. Cek irongan urang aya nu disebut budak orok, berarti umurna sakitu. Cek ilaharna nu biasana katawis ku urang budak angon. Apan cenah nu ngaranna budak angon di dinya teh? Hiji, supados teu rancu. Budak angon teh saha? Para wali, para alim,
ulama. Insya Allah budak angon teh para waliullah, para alim ulama, mujahid fisabilillah. Nah hatu dirinya berarti disebutkan budak dina kitab Sirur Asror ayat tulisan Sultanul Auliya Syaikhulana Muhyiddin Sri Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirruhu. Aya istilah tiplul ma'ani, bisa wae yuswa nama tengah tubuh, bisa wae yuswa nama anom kene, bisa wae yuswa nama tos sepuh ngantos dugi ku pitulung Gusti Allah kana tiplul ma'ani. Hartosna eta jalmi tos kengeng taufik hidayah cengang rasana dina agungna Allah sapertos orok. Ari ngangon siga kumaha, tinggal budak angon di kampung hiji isuk-isuk teh dikencarkeun heula domba teh dikencar-kencarkeun heula, dikencarkeun, dituyun, dituntun, dibawa ka tegalan pangangonan. Geus kitu dipernah-pernahkeun domba teh anu eta domba teh rada liwar, digiring-giringkeun, digebah-gebahkeun supaya masih tetep aya di wilayah atanapi di wewengkon eta. Lamun domba geus mararenah manehna bari cicing, bari nyuling nalingakeun, tah eta ngangon. Pas sore geus beujeuhna diampihkeun deui, eta ngangon. Tah ngangon dirinya para alim ulama nu disebat ku Sri Baduga Mahaprabu Siliwangi. Ngangon teh siga kumaha, ngangon hartosna nu ngangon mah ongko bebas, ongko siga dihempekeun, dihengkopkeun, tapi tetap ditalingakeun guru-guru ahlul ma'rifat, para wali, jauh jeung murid-muridna, tebih jeung murid-muridna, tapi tetap rengkak parikola tindak tanduk ucap lampah nu jadi murid-muridna aya dina pengetahuan anjeunna. Li'annal ardo fi haqqihim kal qawarir. Alam dunia katingal ku aranjeunna sadayana seperti ningal dina botol, teu aya aling-aling. Kumaha uninganna Allah, ku cahaya Allah. Tah urang oge diangon ku aranjeunna, diaping, dijaring, ditalingakeun urang teh kus dipasihan amalan. Naon anu dimaksud saung didinya imana saungna dibirit leuwih, hartina saung sifat kabasajanan, saung teh ragana fisikna nya manusia biasa, raga badagna fisikna manusia biasa, saung basajan. Kadang-kadang mendingan para waliullah, para alim ulama matara ngacirikeun seperti para mama di lembur-lemburan, basajan bawa dina ucapanana, bawa dina angwanana, bawa dina rengkak paripolahna, saliwat mah sigawe ngan al ilmu la yakhfa min ahadin, ilmu mah sakumaha pakaiana compang-camping, sakumaha pakaianana roda tradot oge. La ya pamin ahadin, moal bisa disumputkeun, moal bisa nyumput di hiji jalma tetep we nemrak nu ngaranna ilmu mah. Saung ku kasederhanaan penampilanana seperti biasa we, seperti ajengan make sorban, make kopea, teu aya unu-uning. Al islamu alaniyatun wal imanu fi qalbi, saurbaginna Rasul sallallahu alaihi wasallam. Islam nemrah katingali jumahanana oh Islam eta, katingali rukun salatna oh Islam, wal imanu fi qalbi, sedengkeun iman mah dina hate. Nu ningakeun anjeunna sang Gusti Allah
ngan aya tetenger jeung ciri-ciri na jalmi-jalmi nu iman sapotos nu potos kauninga ku urang sadayana saung sifat bentuk manusia biasana raga badagna teu benten tebih manusia biasa we eta saung dibirit leuwih ari birit ieu cek bahasa simkuring we simkuring teu ninggalan kamus ieu cek bahasa simkuring insyaallah kemang ayat suci Al-Qur'an ari nu ngaranna birit bujur imbit ari leuwih meureunna susukan anu badag ari birit tempat kaluarna naon paribasa ningan lamun teh mah simkuring naik angkot di Cililin ka Cipali nepikeun ka Baranang siang sok nepi ka Cijenuk ceuk orang Cipongkor ceuk orang Cililin nah liren di dinya tah cenah penumpangna dipodol-podolkeun tuh jadi eta penumpang teh ditepikeun kana tujuan kusabab beureun eueuh penumpang nepikeun ka lembur simkuring nepi ka Cipari tah berarti eta nu dinamina saungna dibirit leuwih saung raga badagna fisikna bisa saung panganjerkanana patapana dibirit leuwih hartosna eta tempat teh eta saung teh nampung kajugjug henteu cuet kanu hideung teu ponteng kanu koneng nu sumping kadinya diantawisna henteu bauan anu geus kapodo-podokeun hartosna nu geus dipiceun ku masyarakat nu geus jadi sampah masyarakat ditampi dan ninggalna sanes jalmina ninggalna Allah menyumpingkeun kadinya Allah nu nyumpingkeun teu ninggal jalmina ninggal Allah nu nyumpingkeun kadinya darasana cengang nyata jeung beuntakna sampah-sampah masyarakat ari leuwih tinggal payunan pesantren simkuring nu namina leuwih luhurna teh ciga tenang tapi dihanapna waduh arusna tarikna luar biasa di luhur mah ciga cicing we cai teh dihanapna Masya Allah jalmi matak saur Sayyid Abdul Qadir jalmi anu bagja nu cilaka diasongkeun ka kaula apa itu sijlan mudda basuri fihi asmaul ashabi wa muridi ila yaumil qiyamah nu bagja nu cilaka diasongkeun ka kaula nu bagja ku elmuna cilaka kaenteupan sombongna cilaka ning batinna mah teu beuntak rawuh ais pangku nu bagja ku jabatanana aduh rada kaenteupan sifat sarakah jeung mokaha ais rawuh pangku tuh nu bagja ku intelektualna ngan ai sok aya nu nuturkeun buntutan kaenteupan nyaho asa aing pangnyaona ais rawuh pangku dibere diajarkeun hiji kawaspadaan nu ditancapkeun cara muraqabah urang dikuburkeun mah engke ge ku tatangga baweun ku bangke urang ku tatangga bakal diraruang tapi dikurabkeun mah kudu ku guru dikurebkeun batin urang rasa urang dibere tarekah supaya saeutikna nyayan cengang rasana beuntak kana keagungan Allah dibirit leuwih di luhur tenang dihanap guluyurna luar biasa munding oge bisa palid nu bagja ku bageurna ngan hanjakal jelema biasa masuk buntutan asa aing ku bageurna Masya Allah eta rawuh pangku ais dihiapkeun saterusna di hateupana hateup teh di luhur eta sok teh ku handeuleum karek ningali tadi dina Google simkuring cicing di lembur tanggal handeuleum teh dinu kitu untung aya dina mbah Google
handeulem ari hadeup teh di luhur. Naon rupa numutkeun nu kapendak ku sim kuring. Naon rupa bentuk panyaramna dina syariat, bentuk panitah aranjeunna sadayana dina syariat. Henteu nu lain hartina nu wajib jadi sunat, lain hartina nu haram jadi halal, nu halal jadi haram, tapi benar-benar bermetode make teknik sosial anu luar biasa saperti bahasa eta teh matak lindeuk ka pahamna, matak babari ka hartina dina nyaram jeung nitah teh teu lieur bahasana. Cing arapik tilik jeung pamilih dina nyiar jalan kahadean ulah medal sila upama kapanah kudu asih ka jalma nu mika ngewa ka maneh, padahal eta teh hadis Nabi, padahal eta teh eusina Al-Qur'an. Janten sapertos kitu. Tah eta leres lantung kandungan lair aisan sakumaha dawuhna Sayyid Abdul Qadir, idza ja'akumul faqiru fala tabda'uhu bil ilmi fabda'uhu birrifqi fa innal ilma yuwakhizuhu wa rifqa yu'annisuhu. Di mana-mana panggih wasiat Syekh Abdul Qadir ka murid-muridna, di mana-mana panggih anjeun jeung jelema anu bodoh dina berbagai macam hal. Pan bodoh teh tingkatan-tingkatan. Bodoh dina bermacam hal. Mata para wali mah uningaeun ngobrol teh masalah. Masalah moal nepikeun ka teu ngajudul, moal nepikeun ka teu nyambung jeung jami nu hareupeun sok sanajan can ngomongkeun, can ngamimitian ngobrol geus apa ieu ngobrol jeung ieu mah. Soalna naon? Apaan al ulama warasatul anbiya. Nahnu rasul, nahnu ma'asirul anbiya wal mursalin. Umirna an nukalliman nasa ala qadri uqulihim. Cacarita teh bakal sesuai jeung kadar penampian anu dihareup. Moal nepikeun ka aya distorsi atawa napi sagala rupi kaleuwih, soalna tos apaleun kadar penerimaan anu dihareupeun. Di mana-mana panggih jeung jelema bodoh, nu beda tingkatan bodoh pintar dina wilayah ieu, dina bidang ieu, bodoh dina bidang ieu, pasti pas ngobrolna teh geunaheun. Moal nepikeun ka matak risi, matak rempan, bersahabat bahasana. Tong dimimitian heula ku ilmu, lain hartina ulah curak-carek, lain hartina ulah gurah-geureuh, tapi ngangge metode. Likulin minkum ja'alna sir'atan wa minhaja. Kabeh oge make metode. Tuh buru-buru dicari tuh harus langsung ditunjuk, tapi make metode anu lantip, anu apik, anu luas. Jadi tuh ukur luas ilmuna, tapi luas dina cara nganggona. Tah eta para wali teh bocah angon teh siga sapertos kitu kirang langkung numutkeun paningal naon rupa nu dilenyepan ku sim kuring. Saungna dibirit leuwih pantona batu satangtung rada ngagaclok punten. Pantona batu satangtung. Nya satangtung manusia nu ngaranna panto. Saung gambaran raga badagna nu sederhana teu ngacirikeun. Bahasana basajan. Kumaha wae layakna jalmi biasa, basariah. Pantona batu satangtung, ari pantona mana tinggal urang anggo dalil Syekh Imam Al-Qushairi dina kitab Risalatul Qusairiyah. Al-qabu babur ruhanil insaniyati. Mana pantona teh? Ngabatu katauhidanana. Teungut kalinduan tegadag kaanginan ngabatu katauhidanana.
pantona batu satangtung ngadeg teu keuna kurobahna kaayaan zaman cengang rasana ka Gusti Allah di balik kesederhanaan fisikna di balik kabasajananan katingal dina rengkak paripolahna aya batu satangtung kuat pamadegan boga pamadegan beda jeung noyot kuat pamadegan dina bener tapi carana ngangge metode siga al-mukarramal muhtaram walillah Abu Ya Dimyati Pandeglang radhiyallahu taala anhu anjeunna ku angpusakum wa ahlikum naro ngamalkeun ayat eta dina hikayatna anjeunna terutami kulawargana diantosan berjamaah teh anjeunna tos dipayun ngantosan heula bilih para putrana putuna teu acan aya nu hadir ka tempat berjamaah ngantosan be da ayat eta tuh henteu kudu tunjuk tapi teh aya nu tutunjuk oge daya pakna masing-masing henteu kudu tunjuk sia burukeun berjamaah ieu teh berjamaah teh siga kieu hukumna pek kedah aya nu kitu oge wal teh kumenkum umatun tah diantosan putra-putra teh meureunnan ka dituna ngadidik rama urang teh sok ngantosan mun urang dek berjamaah teh atuh putra teh gusat gesut tuh ngadidikna teh ku lemas lain hartina henteu aya amar ma'ruf nahi munkar tapi lantip apik tilik jeung pamilih dinyanyiar jalan kadean loba anu niatna hade cara teu hade balukarna jadi kirang sae lantip leres-leres demit leres-leres bermetode komprehensif cek bahasa legengna luas ilmu dibarengan ku luas dina cara nyanakna dina cara ngangokna tuh bocah angon batu satangtu batu keyakinanana ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahu bi ruhim minhu diranggenakeun yusabitu Allahul ladzina amanu bil qauli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah dohir batinna geus distempel geus batu geus raket geus nerap katauhidanna sehingga ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun teu aya sedihna langsa seperti manusia biasa sapatos sim kuring anu masih kene Masya Allah katali ku wanci kamari jeung ti kait ti wanci kamari kabobodo teh nyo ku poe pageto masih kene kabobodo model sim kuring masih kene neuteuli aya hiji perkara nu kamari teu kasorang neuteuli poe ayeuna dina perihal kagorengan dan perihal nafsaniyah tapi eta parawan batu satangtu sok pun pantau batu nu ti jero dek keluar hese nu ti luar dek ka jero hese ongko saung tapi pantona batu di jero saung aya nu batu nyata katauhidan luar biasa maka terus aya dalil qulubul arifin kubur asror manahna jalmi-jalmi ma'rifat mah mangrupikeun godangna rahasia-rahasia Allah dina cicingna dina cumariosna kabarengan ku cahaya Allah lain nafsuna kualitas cariosana ge tilohil akbar anu mahi keur sugrianing alam lain mahi keur nu mukmin lain mahi keur nu muslim hungkul tapi keur non muslim jeung non mukmin oge jami-jami di luar Islam di luar iman oge mahi cariosana kenaheun ngabuluyurna wasiat-wasiatna Abu Ya Muhtadi memetahan barudak-barudak anu bararaong beuni bijaksana luar biasa lamun jelema sieun tukangeun beureupan tapi lamun jelema segen dek tukangeun dek hareupeun tetep matak ulah hayang jadi jelema nu pikasieun sieun mah hareupeun tukangeun beureupan tapi nu segen dek hareupeun dek tukangeun dek deuget dek jauh segen mah dina hakena sieun mah ukur dina akal tuh wani tukangeun tuh wani hareupeun tukangeun tuh eta sieun
Tapi mun segen mah rek jauh, rek deukeut, rek hareupeun, rek tukangeun, segen hatena jiwa. Saterasna dihateup ku handeulem. Dihateup ku handeulem teh panyaram jeung panitah teh masya Allah. Hiji perkara lain ngageclokeun, ngageserkeun nu halal jadi haram, nu haram jadi halal, nu wajib jadi sunat, nu sunat jadi wajib, tapi benar-benar bermetode anjeun. Aranjeunna sadayana berarti bocah angon teh lain hiji pan budak angon teh budak angon pan di mana-mana aya nu ngaranna di lembur mah. Berarti budak angon teh para waliullah, para alim ulama sebagai mujahid fi sabilillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah anjeunna. Kumangsa-mangsa ayeuna. Dina mankobahna ningan Said Abdul Qadir, sok sanajan anjeunna waktos nyantri, sok sanajan nyorang cucuk tara ieu make tarumpah. Nyorang cucuk tara ieu make tarumpah. Wah, nu ngabeletek, nu ngabeletuk, nu ngabeledug, nu ngabeledag. Nu neungar, nu nyipat mah karena kepribadian anjeunna ukur senyum, ukur nyerengeh we tah gitu. Urang pan dakwah saeutik anu ngabeletek anu beledug mana koi urang mah kitu ora tanduk. Ari aranjeun mah nu ngabeletek nu ngabeletuk, nu ngabeledag nu ngabeledug, nu neungar nu nyipat. Ukur gumujeng apan makrifat teh lantung kandungan lair aisan seperti nu didawuhkeun ku Said Abdul Qadir tadi teh. Jadi dina panyeram jeung panitah teh kesanna teh henteu nepikeun ka matak tugenna. Estuning lamun teh mah ku bahasa Sunda anu tegasna tembus. Ku bahasa Sunda anu leuleui, ku bahasa anu leuleui bahwa bahasa Sunda, bahasa Indonesia ke para wali, para alim ulama. Bade ku bahasa daerahna masing-masing nu tegasna, nu tegeugna tegas. Anu leuleuyna teu mata kajadikeun urang culangung, da leuleui culangung. Teu mata jadi urang culangung, ku leuleuyna oge nyelesep kana batin urang. Pancacaritana binurillah, paningalna binurillah, yanduru binurillah. Tuh. Ditihangan ku Hanjuang masih kene sarupa. Hanjuang di Cipongkor hareupeun saung simkuring sok dipake batas tanah ieu sama si bapak ieu sama dieu, si abah ieu sama dieu, tandaan ku Hanjuang dipake tihang pan hipu nu kuduna tihang mah jati. Leuleut kanana mode simkuring meureunan jeng-jeng. Kualitas nu kumaha lah keur tihang. Ieu nya saung tihangna ku Hanjuang hartosna pilar-pilar hiji perkara tihang-tihang dina agama Islam anu ku jelema nu kirang paham model simkuring mah siga lu ngabahasa teh kumaha meuni hese teh ku anjeunna mah aduh meuni gampang teh gitu aja kok repot wa mukarram wa muhtaram salah sauliusna waliullah cucuna Kiai Haji Hasyim Asy'ari radhiyallahu taala terlibat ku Hanjuang ge bisa. Jadi hiji perkara lain hartina nu pardo disunatkeun. Hiji perkara pilar-pilar teh dikemas ku anjeunna tanpa mengurangi nilai-nilai utami dina Quran jeung sunnahna. Nahnu ma'asyiral anbiya'i wal mursalin umirna an nukalliman nasa ala qadri qawlihim laras. Jadi kudu bodoh babari kapaham. Kudu bager babari ngalindekeunana ka eta kirang langkung paparan simkuring salah kadarna perihal budak angon anu saungna dibirit leuwih pantona batu satangtung
dihateup ku handeulem, ditihangan ku hanjuang. Akhirnya nu diamona kalakai garing tutunggulan, kalakai bangsa tutunggul nuraran tutunggul sehingga kumaha, aduh hese disebutna nu mantanggul tunuk, mantanggul dina kabodohana mantanggul ku asa pinterna tunuk, dan ditonyok hatena lain akal jeung pikiranana, ditonyokna teh hatena. Kalakai nunges garing, nunges jadi sampah masyarakat, nunges teu ditarima ku masyarakat, anu geus teu aya ngarasa dirina teu bermakna, dirawuh ditangkung sadayana, dikelek disangke. Kalawan dadasar welas asihna Gusti Allah. Eta bocah angon numutkeun naon rupa nu kalanyepan ku sim kuring. Kirang sinarang langkungna nyuhunkeun dihapunten kasadayana, terutami para alim ulama, para waliullah, sareng para ahli-ahli budaya sareng sajarah di Tatar Pasundan oge di Indonesia teu maksaan kokolot begong dina perihal ieu. Sakali dihatur punten. Subhanaka Allahumma rabbi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.